dikit. Lilat di mandian sih bau. Mandi ayeuna mah sok ya cicing. Meh loba danten nu daekeun ka maneh cenah teh. Ah ilaha illallah. Mandi. Oh, naon euy, kanglangan. Sok apa sih sia? Mana langangan euy? Oh, euy tukang hadi tuh. Dia udah girang dari mana? Girang di ditu. Mana bawa itu yuk? Iya. Yuk guru ah. Udah, gila aing ah, gila ah. Euy. Gua na ajis teh, capek. Mang. Kita layangan tuh. Menara ini atau kayak jauh-jauh jangan kan yuk kabur ah hampura oi sudah hayam di mandian eta beungeut kucel teh di mandian acan aja saing sombong amat. Kan jama burung eta duh. Aing sia mun aya papanggih pas dendam ka. Dah ieu teh aing nah ka mana? Darurat. Jangan gua deuh. Coba ulang layangan aing di ditu ieu nangan suluh. Naon kumaha? Masuk ke kebon sia. Heuh, nangan suluh mah ke kebon. Ari aing ka mana? Posona we dagoan. Gua lila sia. Moal. Heeh, aing urang di ditu. Siap. Lah itu wae layangan teh aneh. Loba ngapungkeun lah tidak arah dukeun. Ya bukan layangan. Ah wah ieu teh ka hati lah teman ya rodak teh. Lah, ngelor. Yuk, kauruan yuk. Tapi bohong. Aing nangan suluh teh menang hiji urut batur. Beli teh enggak? Nah, kan nyarek. Dewa. Tadi si Parto yang layang. Kebeneran bawa lah. Ayo.
dukung terus channel Citra TV. Jangan lupa share and comment. Jangan lupa ya juga naon sih. Ayo nya. Lah. Ayo nya.